ya kiai hirup raranaan teh nu pangalakeun suluh kompor gen bawa pasakeun tapi itu ting aya ting eueuh gasna dah can ngejo itu can barudak meureun ke barali alah Gusti nakong can ngejo bisi barudak barali ya teh kemana cina nuletik kita tuh beak kasihnya ini tuh kasihnya iya kasih iya kasihnya anak-anak kemana cina ya ada juga guys di butuhkan suka rese budak teh ngador pagaweanana apres ya teh aduh ai jamu teh cenah masak kemana anak-anakannya ya apres sok rese ai nah butuh ditaheun sok hese budak ngador wae teh kemana ieu mah ai naon sih mah ai geruan tiga pangga butuh ka urang han mak paganggu wae urang keur ngajambu sambar baheula sugan jadi duit mana nih cenah budak teh han mak urang keur ngajambu mah teh ya ditaheun daek henteu kumaha dititah ye gampang mak ditah mah salaya otengan keur jajan uing sok buru-buru gampang oteng mah di mak mah tong harariwang asal daek ini teulah beulikeun gas ye mak nya mak mana gasna ka dieukeun jeung duitna heuh gasna ye nah ieu gasna beuli ka atuh kahareup ieu duitna omat siapa dikasih hiji 2 3 4 nah berem kabeh teh nu ungu kitu rasane nganu hejo yo omat beulikeun heula kana gasnya buru-buru marek masak sok buru atuh sok buru kamarana nya euy biasana sok aya babaturan ka dieu nya ngarenengkeun manuk hayang ngarepetkeun euy rek ka mana nya euy tidak si apres itu euy ka mana mau gas udah tuh udah capek bisa aja guys sama udo samperin jauh kene kawan nanti woi udah kenalan serangan wae oh iya kok ngadaguan babaturan arek ngalieukeun manuk eueuh wae euy ai mana rek ka mana pres ke warung rek naon mamawa tabung iya dititah ku si emak titah naon pres nah mamawa gas sagala pres iya teh urang teh dititah meuli gas ku si emak Lali mah teh komporna mah geus aya tapi can aya tabungna. Oh, lain ya. Nggak saya ples aya nama mending beli ku urang daripada maneh capek tadi itu ka warung coba jauh coba teu diburuhan. Ambong atuh mang, engke urang dicarekan si emak. Daripada capek ka hareup coba berat, geus beli ku urang. Tapi si emak teh diburu kerjaan. Nyamber atuh mang, kumang dek dibeli sabaraha?
Geus we kumang beli gocap. Jadi maneh boga jang jajan. Emang mang, gocap teh sebraha? Gocap teh loba maneh. Bisi ngarek mah sok kumang rek dibeli ayeuna. Sakatu mang, ayo loba mah. Yo dibayar gocap. Yo. Eta tuna tabung. Sok nyekeun. Tenang, nuhun, nuhun. Oh siap. Paling lumayan jadi mau jauh-jauh nih tabung gas teh. Gocip Jabar murah. Kamana cenah eta umat-umatan teh? Di titah melihara rese. Geus mangador wae titah hese. Can mantok-mantok keneh wae waya kieu. Sih, kurang jaga duit 50, kasih makan 50. Tuh giningan, karek datang jangkar kehet teh. Sok-sok buru ka dieu. Dia jangkar kehet di mana? Di titah teh melihara rese. Kaburu Hasim tinggal di beas ieu Mas ya. Teu kakejon pi ka waya kieu. Pan kumaha teh dititah meuli gas. Tah mak, dibalikeun deui duit mana? Aisyah, nano dirasa kehet duit dibalikeun deui ka mak. Ari gasna dikamanakeun? Kapan eta duit hasil gas? Nano dirasa kunyuk. Titah ngeusian gas. Eusikeun tah ieu duitna na sia teh bati dijual gasna belekuk. Aduh, si mah pasti mau kain teh. Paling keluarkan jurus kaki 1000 ah. Tabung! Jangan kehet kunyuk. Bubuk geus sia ka dieu gas. Aturan dijual gas teh titah dieusian teh. Kunyuk geus sia.